Saricing ulah aya nu joget kudu sadar keur pangaosan ye. Saricing badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Ibu kenal tuh jeung bahasa eta baheula ning ibu keur pangaosan. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Menang pe ngantong pahili ketika bapak ngimaman rumet hate matak ieu di daerah ieu wayahna nilai persatuan temongkeun dah hirup urang teh kal jasadul wahid saperti hiji awak. Mun ibu jatuh ti tajong anu getihan suku anu ceurik panon nu berwel biwir nu nyenyautan sirah nu nyokot babadotan leungeun katuhu nu ngagayem huntu nu ngarasakeun pait letah nu diciduhkeun leungeun kenca dipokokeun tajeng dulur teh kudu kitu kal jasadul wahid. Ai beas dimahalkeun rakyat leutik ti tengah dahar cau tilu atuh mah teh moal seubeuh-seubeuh nyai bejakeun ka para pejabat ceuk si mah eta hakana cenah kusia kitu ceuk si mah lain ceuk urang. Sugan Prabowo datang ke dia, ini beras, oh, malahan aya nu maot ge heg ulem ka itu Prabowo. Pak Presiden di sini ada yang meninggal, tolong dong pangtahlilankeun. Jawabanana, sorry ye. Coba Pak Kowo aya nu maot, oke gas. Apan Allah boga janji, kami moal waka narima salatna, zakatna, saumna, ibadah hajina. Lamun pamajikan goreng patut kasalakina. Reka mana yeuh nya sare atuh aya kieu mah jam 10 lain pangniuhkeun kopi aduh tuduh deuk hees aku sorangan we ongko tunu tapi hoak pas eta kunaon eta alhamdulillah teh sadaya puji kagungan Allah teh dibawa kana Allah nilai persatuan dan kakara dirinya alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti saur Dede salimnya ka Pak Kawunya. Tah ibu ladang panggajian teh ieu sebenarnya mah da nya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Dibubuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejat dina angen nyapukeun ria jeung sumah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari
dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya moreng ngijing sila mengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap mewah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah, ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung urang menta kanu maha kawasa muga-muga ieu pangajian ilmu panemuna jampe pamakena aji pamatrina sing katungkap katengkep katangkep miwah katungkup ku urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal. Para asatidah kori-kori mubalik-mubaligo hormateun sim kuring. Lamun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil. Hari ibu pangaosan neangan naon. Bisi pincu. Cek ibu pengajian teh neangan ilmu, geratanya ka ustad nu deukeut al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Nu jadi pertanyaan naha urang geus kaoncoran acan ku ilmu urang, jawabanana acan. Kabeh ge nu hadir di dieu arapal ilmu tahajud tapi geuning unggal peuting malolor. Kabeh ge nyaraho ilmu sedekah tapi naha sakapeung mah fakir miskin jeung budak yatim nepi ka diantep terlantar. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi sakapeung mah boro-boro urang rakyat ustad ge sok parasea. Atuh lamun kitu ilmu urang teh boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Sabab nu ngaran kahirupan mah ilmu barokahna ku amalna, lamun harta barokah ku sedekahna, lamun umur barokah ku manfaatna. Sabaraha jalma nu geus ngasaan kamanfaatan tina umur urang cantang tu nu aya ge kadang-kadang mah diri urang masing-masing teh masih kene osok nyieun. Kagorengan kanulian panasan teu kaupan cegukan jeung punungan nu paling parah batur meunang milik jeung rizki tapi hate malang teu narima kana milik jeung rizki batur. Jadi we ka ditu teh panas baranan karerab diri ku harta batur batur nu nyieun gedongna urang nu panas tiris. Batur meuli sawah si eta nu ratug angen. Batur meuli mobil geblus ka rumah sakit. Atuh batur meuli tanah nah da kabejakeun paeh di ditu teh. Kunaon eta matak jelema nu panasan mah sarua jeung nyiksa awak sorangan. Da jelema nu panasan mah tara narima kana kamajuan batur. Jeung ujug-ujug we geuleuh we teu pararuguh. Kunaon sababna? Sabenerna pertanyaanana naha nu kitu teh lain urang. Padahal nu ngaran hirup mah jelema geus keuna ku takdirna masing-masing. Ibu lalajo kuring da eueuh merek pi ustadeun eueuh abdi geus sadar. Kopiah henteu, udang henteu, sorban henteu. Tapi geuning guna ku takdir Allah mah nepi ka dieu ya. Sa Jawa Barat ka Kurilingan. Ayeuna cobaan ku pakuwu. Pakuwu make udang sing badag, gamis sing ngangsar, sorban sing ngagaplek. Edeuk ibu ngulum ceramah ka pakuwu. Nah, da lain takdirna. Matak jalma anu narima kana takdirna bakal jongjon, bakal tenang, bakal kalem. Boro-boro dibere takdir beunghar, dalah-dalah dibere takdir sangsara ge hirupna moal ngarasula. Moal pernah loba ngeluh. Naha nu ngaran hirup di alam dunia aya tungtungna, naon eta maut pingarangeunana. Matak jalma anu narima kana takdir mah lain ngalusan hirup di dunia, tapi deuk alusan teh hirup di akhirat. Dunia mah hanya sebatas jembatanana. Matak jeung dulur akur, jeung tetangga tara pasea, kanu gede milik tara iri. Tah ieu lempengna hate.
kadang-kadang sok kajadian batur beunghar dituding ya mojo sia eta beunghar menang nyegik aing ge nyaho cing teh emak apal cegikna bagong Asep cing teh pernah emak ka leungitan ya 10.000 emaknya ya cegik butuh 10 abdi wae teu butuh lol deui jelema beunghar mojo sia eta beunghar menang nuyul kabeneran deui jelema beunghar teh boga budak botak nolol tina janela tuh ceuk aing ge tuyulna kalah kabeuki ngayakinkeun matak nu ngaran hakikat hirup mah jelema kumaha takdir masing-masing ngaran-ngaran geus keuna ku takdir moal bisa aya jelema nu mampu ngahalangan 1000 jelema ngaragrageun darajat urang moal pernah bisa ragrag nalika nyengareupan takdir pangeran matak nu ngaran hirup jelema leehkeun hate lembutkeun hate hakikat hirup mah jelema gumantung hate lamun hate ruksak tah hampura hatena ruksak mah beungeutna ge ruksak kajeun seseurian teh anger we beungeut teh rada muruku sunu gitu jadi dina hayang seuri ge rada ngabetem ongkoh kieu we seuri matak balik we TBC kitu teh mata konsep nu ngaran hirup nu kudu urang di alusan teh lain lahiriah tapi nu kudu ku urang di alusan teh batiniah lamun ibu hayang geulis aya nu geus loba merek hayang bodas tinggal meuli we Japra nu ti Korea 2,5 juta sabulaneun ibu geulis ngan salaki begung nah da eta atuh duit keur meuli deungeunna pake dangdan bibir hayang beureum make lipstik padahal mah hakikat hirup mah teu kudu kitu-kitu teuing keukeuh we deuk awewe hideung lestreng oge bakal aya nu resepeun lalaki nu resepeun kanu hideungna ai geus kitu jodona mah dalah di kumaha atuh da sok bandungan ku ibu malahan lalakina ditanya cing teh mang naha kawin jeung hideung genah nambah ge jeung genah bangsat ge teu tulus cing teh naon urusan hideung jeung bangsat lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri pugu bangsat ngagajleng asa disampeurkeun huntu eueuh beungetan ieu teh ngaranna teh hikmah matak lalajo hirup jelema mah kudu lalajo tina hikmahna da ari lalajo ku panon ieu mah hampura panon ieu mah loba bohong panyakitna hiji nunutan kadua sare jelema nu nunutan cilaka gede mawa duit 111.000 nu rek diasupkeun nu 1.000 ayeteun bari nunutan angka hiji katempo angka 0 teu katempo koropak datang geblus nu 100 sigeung kuda ke tetangga hade cenah mana infak aing teu sadar juga aing sidik 100 nu lapur datang ka imah pemajikan nyamprak pak mana keur beas ngahuleng da tinggal 11.000 pan istighfar harita keneh astagfirullahaladzim kunaon bapak istighfar wah mah cilaka kunaon make jeung cilaka kalepasan jurig kunaon make jeung ngomong kalepasan jurig bapak teh ngasupkeun nu 1.000 ayeteun bapak nunutan ngadon geblus nu 100 kumaha pamajikan cicing maneh di dieu urang eudeuh ka masjid deuk naon dibongkar ku aing koropakna ieu teh panyakit nunutan naik deui jelema teh kana panyakit sare poe Jumaah geblus ka masjid kerek batur ngahotib sare batur ngadoa sare batur wiridan sare bubar ti masjid saya anu bakal ngocobrot di luar masjid teu hayang cenah Jumahan di Majalengka naha ustadna ge sesat kitu cing teh maneh sia gagabah ka dulur urang nyebut sesat deuk teh sesat kumaha cenah Jumahan eueuh khotib eueuh khutbah eueuh wiridan acan poek di masjidna ge ditanyakeun kapun lanceuk nu ngolem kuring cing teh bener aya di dinya Jumahan eueuh khotib eueuh khutbah cek saha cek si itu tong dianggap naha molor ti barang datang sare naon nu dimaksud lain sare panon ieu jelema leuwih bahaya mah tah sare panon batinna jelema nu sare panon batin beuntak kana kalakuan batur nyaho kana kagoreng patutan batur akrab jeung kateu cergan batur tapi si eta teu wawuheun kana kagoreng patutan diri sorangan sehingga dirina asa bener sorangan batur dianggap saralah kabeh well nya ban teteh urang nu kitu teh mata pertanyaan cek ibu nah ustad nana beda jeung batur pan meureun ibu teh pangaosan teh lain ayeuna wungkul asa can aya merek ustad seperti kieu goreng-goreng lagi ustad mah udengna badag gamis nengangsar sorban ngagaplek barang datang teh geuning nyambut ibu teh bari narangtung wilujeng sumping al mukarrom pan ka urang mah hare-hare we
udah majarkeun teh meureun cenah minantu si kuwu mah gitu. Nah sabab kuring teu make aksesoris, baju biasa, celana biasa, ngomong ge ngomong biasa. Nah da kuring jelema biasa lain jelema luar biasa. Ieu ngomong ge Sunda, da lamun kuring jadi jelema luar biasa mah eueuh ku Arab. Ngan lamun kuring pidato ku Arab ibu jangar abdi lieur. Ku Inggris sugan eueuh in the name of Allah the merciful the compassionate, ngartos teh ibu. Boro-boro ibu urang ge meunang ngapalkeun ti subuh teh. Jeung teu bisa dibalikan. Ai kitu mau ngomong sabiasana, urang Sunda ngomong Sunda keren. Lain ulah ngan urang kudu ngukurana. Pan urang mah geuning ka budak sok tak tiktok, awas jangan main sisi balong, nanti tiga jebur, pantet teu euceureg teh. Awas jangan main sisi solokan, palit keh. Kurumuy akina ti kota saruana, weh cucu kakek dicari-cari gok di dieu, abeu kitu euceureg. Mata urang mah urang Sunda, budayana budaya Sunda. Kuring beda jeung batur heukeun bae. Da beda sote awakna, beda sote bajuna, eusieuna mah sarua, Islam keneh matak teu kudu jadi pasea lantaran ku perbedaan. Naon sababna? Da eusieuna mah sarua. Ibarat ibu boga sampe, nu hiji hayang kiripik, nu hiji hayang gegetuk, nu hiji mah hayang comro, nu hiji mah hayang misro. Ibu resep gegetuk, mangga tuang, bapa resep peuyeum pek bae. Nu penting mah tong diadukeun antara comro jeung peuyeum, atuh nu akhirna teh dahar henteu ruksak heueuh. Agama lain alat perdebatan, tapi agama teh alat pagawean. Haben wae didebatkeun aya digawe henteu pan leuneng teh. Matak dina agama mah urang perhatikeun lain bab debatna, lain bab elmuna, tapi bab amalna. Pek luhur ilmu ngan kudu saimbang jeung luhur amal. Tabasumu kabil wajhi ka sodakoh, seri anjeun kadulur anjeun adalah sodakoh. Pan eta teh ilmu berarti larapkeun kana diri. Hayang meureun ibu lalajo ustad nu someah dareh alus budi ngeunah basa, punten ibu kalangkung dararamang sadayana hayang nempo ustad kitu. Lain ieu mah ustad teh cakueum weh, haseum beungeut jiga nu boga hutang kana Bang Emok teh. Tabasumu kabil wajhi ka sodako, seri anjeun kadulur anjeun adalah sodako. Minimal atuh urang teh amal teh teu ku duit, teu ku harta, atuh ku seri-seri kata tangga menika. Lain ieu mah jugja tetet pada batur menang milik jug baeud di situ. Pas ditanya kunaon ece teu hayang ditanya gitu. Kunaon aya si ieu? Sik-sik melik sulit ati goreng pucus. Bedana kuring jeung batur ngan sakadar awakna, hatena mah sarua nya ge bobogan kieu jiga jeger cek batur. Matak disebut lagi ustad preman cenah majarkeun. Keun bae ku batur disebut preman, tapi hate mah ping ibu. Oh nyaahan. Ngan ieu teh era Jawa Barat. Ari ngaran-ngaran Jawa Barat mah nyumput dina Gunung Simbul, cicing dina Gawir Silib. Urang buka ku siloka jeung sasmita beh dituna sastra. Mata kolot baheula nerangkeun agama teh lewat 5 rupa: silib, sindir, siloka, sasmita, seni. Silib bahasa nyumput. Ibu baheula keur budak di papagahan ku kolot nyai tong cicing nalawang panto besi nontot jodoh. Kolot baheula ngagugu, apaleun elmuna ngahalangan nu ngaliwat. Budak ayeuna budak ibu nyai tong cicing nalawang panto bisi nonton jodoh. Kumaha ceuk budak? Iraha mamah panto badami jeung jodoh. Lol magrib nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala. Ibu baheula nyerekem jeung inung jeung bapa. Kolotna aman budakna jongjon. Nu ayeuna papagahan ku bahasa nu bieu nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala. Kumaha ceuk budak urang? Kadiekeun mama sanekalana dicekek ku aing ayeuna. Akhirna budak ayeuna teu keung ku sanekala, loba kajadian pelendung beteungna eueuh bapaan, ta eta cujunging sanekala teh. Heeh ya. Bahasa silib sok digunakeun ku bahasa padalangan.
dia urang deui apal meureun kana dalang anu kasohor Bapak Asep Sunanar Sunaria. Bahasana loba bahasa silih, bahasa nyumput. Nalika Semar datang, Semar Semar Yawe nangun Semar kuncung danar wulung ngeluk Semar nagebog leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Naon maknana leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Hirup hayang jadi satria kudu mampu ngaleungitkeun ka hayang diri ngadatangkeun ka hayang Allah. Wayah kieu bari hujan ka hayang diri mah hees pan. Ka hayang Allah kuring kudu init-initan ka dieu. Bapak ibu kudu ka dieu pangaosan ieu teh kahayang Allah matak jelema nu bakal dibere kabungah teh nu ngaheulakeun kahayang Allah katimbang kahayang dirina. Kahayang Allah lamun boga harta jakatan, lamun boga harta sodakohan kahayang Allah. Ai kahayang urang kurang jeung kurang boga imah hiji hayang dua, boga imah dua hayang tilu, boga tanah 1 hektar hayang 2 hektar eueuh tungtungna hirup manusia mah kahayangna. Ibarat jelema tukang macul mang keur naon macul, keur naon macul melak pare, keur naon pare keur jadi beas, keur naon beas keur dahar, keur naon dahar ngarah aya tanaga, keur naon tanaga jang kos nu teu apal deuk macul deui belah kulon tuturkeun deui mang macul deui nya melak naon ayeuna bawang, keur naon bawang deuk dijual, keur naon dijual keur meuli beas, keur naon beas keur dahar, keur naon dahar ngarah aya tanaga, keur naon tanaga ari ujang pat macul deui belah kaler habeun pika modar macul. Jelema nu boga iman jelema nu boga Islam aya tutup lawang si gotakana mang keur naon macul melak pare jang, keur naon pare keur dahar jang, keur naon dahar ngarah aya tanaga jang, keur naon tanaga deuk dipake ibadah jang. Ai ngaran-ngaran ibadah make tanaga mah adan ngeunah, ngaji ngeunah, ceramah ngeunah, ieu ge pangajian aya geus taruang mah geuning kalem menempokeun teu kukur bukan beuteungnya. Jeung engke teh bubar teh moal ngomongkeun panitia aing mah hanas datang pincuk teu datang-datang. Moal ada geus taruang. Jadi jalma nu boga iman jeung Islam mah harta teh diteuk-teuk keur dipake ibadah. Beda jeung jalma anu teu boga iman jeung Islam maka harta teh tuluy we eueuh anggeusna. Padahal hirup jelema mah tungtung maot mah kitu. Da maot teh pan ti handap ari ibu. Dicabut teh tina inung suku teh naik kana bitis. Tina bitis kana pingping, tina pingping kana tarang baga, tina tarang baga kana patuangan, tina patuangan kana dada, tina dada kana tikoro. Cabut muning sok ngaburileng. Kurumoy pakuwu cek pakuwu teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun tah nu soleh mah peureum di kitukeun teh beda jeung lalaki nu sok beger wae jeung pamajikan batur kieu sabelah. Oh cicing mune atoh ayeuna ibu kasalaki loba pisan barang penta dibere 1 juta mah kana naon ieu teh dibere 500 beng bari dicokot deui teh maot teh hese nilep nu kitu patut pan maot mah ditilepkeun kieu si eta mah ngejepret wae kieu we habet untung pakuwu pinter nyokot teh 5.000 nada nilep sorangan ulah dipercaya eta mah dongeng wadul tah tungtung hirup Pak matak bahasa silih teh leungitkeun ka hayang diri hadirkeun ka hayang Allah. Loba jelema hajat beres hajat jadi stres kunaon melaan kahayang peutingna wayang golek burangna dangdut tuluy deui bajidor tuluy deui nabuh singa Depok nah ada karek hajat sapoe juga hulang di masjid bari ceurik cing teh kunaon mang kieu cenah taat geuning takdir teh emang jadi geberes hajat loba hutang kumaha cek kuring lebok kahayang da Allah mah teu nakdirkeun jelema kana goreng henteu anu nakdirkeun kana goreng malain Allahna kahayang dirina matak hirup tong sok mawa kahayang
nya tong sok mawa ka hayang tah ayeuna Ramadan sagedeng deui entong juk bebeja Pak kamari mah acuk teh warna ungu engke mah gentosnya ku warna koneng leheung lamun kabeuli dina teu kabeuli tempo puasa-puasa baeud-baeud Idul Fitri teu hayang pan sumujud kanu jadi salaki engke we geus kabeuli baju edeuk aing sujud kitu kahayang calon dewan nu kamari anu harayang jadi geuning tuluy geuning ditipu ku rakyat ai duit dicokot ai nyoblos kanu lain heuh rakyat geuning teuing ieu ge calon dewan teu geuning daratang ka urang mere minyak saparapat duit 50 tuluy deui geuning beas 2 kilo nah ustad mah jeung apal apa nitipna ge di urang ayeuna teh can dibagikeun da si eta kaburu ka Cisarua kamari teh ditepungan kitu we kahandapna make kolor partai kaluhur make baju baligo haben we di rumah sakit teh coblos ai abdi teh asa dosa nuturkeun kikituan coblos nah ada ditewak atuh ku dokter teh 2 cenah nu gelo teh kunaon si eta make jeung gelo lantaran hayang jadi dewan tuluy teu kapilih teu keuna kana takdirna pan jadi stres matak hirup mah mengeus jadi syukur teu jadi ge bae kuring penceramah payu heug henteu ge kajeun naha nyerenkeun we diri ka Allah nu makawasa deuk isuk eureun oge jadi penceramah bae da moal burung dimilikan ku Allah da hirup kikieuan lain deuk neangan milik lain deuk neangan rezeki ieu mah ajang we silaturahmi malahan masih kuring datang ka dieu teh 3 pahala keur kuring teh kuring mawa mobil make bensin berarti sodako harta kuring ka urang dieu 2 silaturahmi nu teu wawuh jadi wawuh nu teu apal jadi apal oh iya nana gerhana teh 3 ieu teh panu diomongkeun teh ilmu berarti sodakoh ilmu tah 3 pahala keur kuring lamun ti dieu teu ngongkosan kuring kumaha tuh lamun panitia mere ongkos ka kuring nu 3 leungit duit meunang tinggal tanya tak ke kuring eta kitu bebengok maneh ustad deuk milih duit milih pahala jawabanana duit we heula artina kuring teh ragrag kana hubu dunya heeh nganda kuring mah niatna ge datang ka dieu duduluran jeung pakuwu jeung pun lanceuk jeung si keteh jeung akang-akang duduluran naon nu disabab hirup urang moal sampurna tanpa hirup jeung dulur matak pakuwu anggap meureun bapak kuring ataupun lanceuk nu ngulem kuring anggap lanceuk kuring abah anggap we teh tatangga abah atuh nu sahanapeun ieu teh lanceuk nu saluhureun berarti ieu teh adi tah kuring ka dieu teh duduluran matak sakedeung deui ceramah ngeusan kana jam 4 kuring wangsul wayahna da jeung dulur bahanan dulur ceuk ibu teh mung moal ngaku dulur ka maneh dulu mata hirup tong mawa kahayang geus we kodok kodar takdir pangeran tarimakeun heeh nya asli eta Pak hajat hayang nabuh Roma Irama pek bae aya ka bedag mah ngan lamun teu ka bedag wayahna lol pan Roma Irama datang dina judul lagu sebujur bangkai aya kan tong tinggi teuing serak nyanyi heula aing mah ngahibur urang dieu aya sorana geus rada peuyeul aduh tah mumpang aya biduan di tukang bantosan kalem lah caricing ulah aya nu joget kudu sadar keur pangaosan ye caricing badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipenuhi
secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah kasur empuk di lampu putih kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Atuh teteh menikah jeung merek segala aduh. Sok turutan. Sepuh nuhun wartosan sejen. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kapan. Dari kamar yang indah kasur empuk di lampu putih kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. San menang nu gede nya euy. Ini di dalam kuburan gelap. Sok buru atuh. Satu. Sok. Iya gede. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kapan. Dari kamar yang indah kasur empuk di lampu putih kini harus berpindah terkubur. Mak dama. Nuhun. Nuhun anu tos marasihan moal waka nuhun kanu acan. Har apa nuhun teh meureun kudu puguh. Manya ya kata tangan nu teu mere nuhun euy ceuk kitu teh naon mana mah jeung nuhun da urang teu barang bere tuh.
sing parak milik, sing dareget rezeki, sing anggang balai, sing jauh cocobi. Tah teh doa anu mere. Ari nu teu mere mah ya ngadoa sorangan. Naon eta ngaranna? Nada. Naon nada? Budaya. Naon budaya? Tradisi. Naon tradisi? Kabiasaan. Meunang nyanyi pek bae ngan ulah pahili. Lamun nyanyi dangdut pahili jeung adan tah pi omongeun. Dangdut mah nya dangdut we. Kun ka? Nuhun. Nu teu meunang teh pahili. Nada dangdut asup kana adan tapi omongeun. Teu mungkin aya adan. Hayalah sholat, hayalah sholat. Moal teh digemok ke masjid. Adan mah nya adan sing hade. Ngan adan Arab jeung adan urang bedana sasetrip. Aya adan Arab mah alus dan adan teh dibayar. Aya dua urang mah adan teh sakadaek deueuh nu mayar. Kadang-kadang mike peperepetan. Atuh ge ngaweuweuh. Beletuk teh adan Allahu Akbar Allahu Akbar. Oh mau palebah hayalah sholah, hayalah sholah lah. Nepi ka anu mung ka masjid itu tempo cenah sok ka masjid kuat bengek kitu. Heuh di urang. Meunang nada silahkan, nu teu meunang mah pahili. Kolot baheula osok mah pagahan panganten ngaranna sawer panganten. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Ibu kenal tuh jeung bahasa eta. Baheula ning ibu keur pangaosan. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Meunang pe ngantong pahili ketika Bapak ngimaman. Bapak jadi imam di tukang 60 jelema Fatihah poho kalah nada sawer. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah ada nu amin di tukang di tempat teh jujungkelan jelema di luar. Kunaon gitu pahili. Matak cek urang Sunda tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran gerak cicing dina tugasna masing. Nu beunghar pek tuluykeun beungharna ngan kudu daek nulung nu butuh nalang nu susah nya sok. Tah akang bagian ngararat sok. Anu beunghar pek tuluykeun beungharna ngan kudu bisa nulung nu butuh nalang nu susah. Pejabat pek tuluykeun jadi pejabatna ngan kudu nyaah karahayat. Nu jadi ustad pek tuluykeun jadi ustadna ngan kudu bisa ngoncoran ka jamaahna. Jadi nu ngaran hirup teh geuning teu mungkin disebut pinter mun eueuh nu bodoh, teu mungkin disebut beunghar mun eueuh nu miskin, teu mungkin disebut pejabat lamun eueuh rakyat. Matak jelema geus beunghar kudu daek barang bere ka nu miskin, ngarah nu miskin ngadoakeun ka urang sing parak milik deukeut rezeki anggang balai jauh cocobi sing panjang yuswa. Malahan lalajoan keur zaman Nabi Musa alaihissalam aya jelema nu sangsara malarat rosa sangsarana bebeakan datang berang bingung dahar sumping magrib bingung sare dihina jeung dihina we ku batur teh hirup si miskin nepi ka detik ayeuna pan si miskin mah jadi barang hinaan diledek dicaci mang tahun-tahun sadar we jeung sabar hirupna datang ka Nabi Musa ya Musa tulungan kuring datang berang bingung dahar kurumui peting bingung sare kuring teh sangsarana bebeakan hayang beunghar kumaha ceuk Nabi Musa kela atuh ka kami deuk dibejakeun ka Allah Ta'ala dibejakeun ya Allah beungharkeun si fulan ceuk bahasa Allah hei Musa sabenerna mah keur manehna teh talung sangsara panjang umur dalamun dibere beunghar mah bakal ponok umur. Tak ieu nu hadir tanya talung sangsara panjang umur talung beunghar ponok umur eueuh pilieun bejakeun Musa ku anjeun sangsara ngan panjang umur beunghar ngan paling kuatkeun ge 10 poe maot tak ieu urang-urang ieu keur bapak
talung sangsara panjang umur, talung beunghar isuk maeh. Sok pilih. Cek bapak teh sudi. Mun picilakaeun duanana ge. Ieu mah jalma teh saking ku jengkel hirup miskin, milihna keun bae Musa kuring beunghar, mangsa bodoh deuk maot isukan ge. Maka akhirna ku Musa dibere domba. Dombana jadi riab, 1 tahun jadi beunghar, 2 tahun jadi beunghar, 3 tahun jadi beunghar, nepi ka 10 tahun karyawana jadi loba, gedongna jadi sigrong, mobilna ge jadi mewah. Lamun ku zaman ayeuna protes ka Nabi Musa, Musa ceuk anjeun kuring beunghar bakal maut, geuning ieu kuring beunghar teu maot-maot. Kumaha ceuk Nabi Musa? Kela heueuh nya da perjanjian teh lamun beunghar maut. Ternyata ieu jelema beunghar teu maot-maot. Kumaha atuh? Turun ka Nabi Musa Allah Ta'ala bahasana Musa deuk dimaotkeun kumaha eta jelema sedengkeun unggal peuting loba yatim jeung miskin ceurik nyurulungkeun cai panona ngadoakeun ieu jelema supaya panjang umur keun kadituna supaya loba milikna kunaon sabab kabeungharan dipake melaan sasama hirupna ya mata ibu hoyong panjang umur teangan nu sangsara geura bere. Ayo cek ibu teh mendingan pondok umur. Jadi aya penebusna Pak. Jelema jag-jag wae sehat wae lain kudahareun kadahareun lain-lain. Kajen tuangeun opat sehat 5 sempurna. Angere penyakit mah bakal datang da lain ku eta lain. Tapi hirup urang boga harta lutak leutik geroan tatangga ka dieu bisi maneh can dahar tah bawa beasa karung. Kadieu jang budak yatim bisi maneh hayang sakola tah ku emang dibiayaan maka doa eta nu bakal teurak ka urang ya Allah Robbi salametkeun anjeunna panjangkeun umurna gedekeun milikna sehatkeun matak hayang sehat mah babari berehan ka batur ngarah batur ngadoakeun lain amin kudu jeung amin lagi geus eleh deui wala dolin da urang mah amin tuh. Sok ibu hayang sehat lain kudu opat sehat 5 sempurna lain kolot baheula ge geuning barang daharna samakbruk aya jonge jotang babadotan pucuk sintrong kolot baheula jarak jaga awakna teh nah anu ayeuna opat sehat 5 sempurna kudu aya cuci mulut apel beureum apel hejo geuning isukna ka rumah sakit jantung coba si miskin jonge jotang babadotan pucuk sintrong aduh penyakitna rorombeheun. Jadi geuning teh ditangtukeun ku eta kolot baheula ngarokokna lain jiga urang sampurna milji samsu bako nu hangit nu udu di dieu reungit paeh di ditu matak eueuh baheula mah kejeung aya penyakit DBD reungit lagi paraeh ku bako si eta lamun ngaliwat ayeuna mah seungitna seungit parfum kolot baheula mah ngaliwat bauna bau belenok matak laleur paeh simeut paeh nya bisi teu percaya tah ngarokok di dieu teu eureun deui ngarokok teh habeun ngarokok nu beunghar mah riren ngarokok da sieun jantung jeung paru-paru cing teh nama kejeung sieun jantung sieun maot nama kejeung sieun maot budak keur meujeunna sakola pamajikan sakitu geulis harta sakitu loba keung ku maot nu miskin ditamaran cing teh mang kumaha lamun maot isuk paduli teuing kumaha aloh we si eta mah kuat teu boga beban hirupna nu beunghar barang daharna opat sehat 5 sempurna nu miskin mah opat sehat 5 seubeuh genep teurap nu beunghar geus rada dibatasi daging hayam teu meunang kolesterol daging sapi sieun antrak daging domba sieun darah tinggi bikeun ka nu sangsara saletak isuk jag-jag ternyata penyakit lain tidak dahareun ti mana atuh sumber penyakit tah tina hate nu goreng patut cicing yo tina hate nu goreng patut anu teu bisa bebas hate teh geuning batur gede milik di mananya milikna bengo isukna teh batur meuli motor anyar peneleng geuning kieu motor geus anyar deui isukna teh nyeri panon teh tuh penyakit mah geuning sumberna lain kadahareun lain tah hate nu goreng patut matak lamun ibu hayang sehat ibu hayang jag-jag ibu hayang kuat gampang bebaskeun ieu hate kahartos
batur nyen gedong ungah atau ungah emak mada hampura da sidik mantuan teu gede tanaga ngan aya we keur ompreng tak aya comro jeung bala-bala lamun aya nu beungharkeun init-initan tepungan jug kitu nyai ujang bisi mana rek angkat-angkatan deuk saminggu deuk sabulan keun imah mah kumaha dijaga bisi aya seseuheun kahujanan kumaha deuk dijahitan bisi buruan bala kumaha rek dipangoredkeun bisi aya wadah kumaheun kumaha rek dipangumahkeun yakin nu beunghar bakal bageur ka nu miskin nu kitu ini ti kota balik bakal rebo ku babawaeun keur saha mang keur si emak anu mantuan gawe ka urang ai urang mah nyebut pedit ka batur bari urang ge teu bageur ya deukeut teuing jeung nu beunghar pedit ceuk nu beunghar mere naon emak ka abdi teu sarwana kaharti ieu heueuh nya rumet hate matak ieu di daerah ieu wayahna nilai persatuan temongkeun da hirup urang teh kal jasadul wahid saperti hiji awak mun ibu jatuh ti tajong anu getihan suku anu ceurik panon nu berwel biwir nu nyanyautan sirah nu nyokot babadotan leungeun katuhu nu ngagayem huntu nu ngarasakeun pait letah nu diciduhkeun leungeun kenca dipokokeun tajeng dulur teh kudu kitu kal jasadul wahid hiji awak anu karasa capena karasa lungsena karasa ripuhna rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang saingga jelema cicingna Islam bakal wani melaan sasama hirupna moal ngantep dikenakeun aya ceramah teh beda we ungut-ungutan teuing tunuh eta ateu apa lah mangga we nyangakeun teu hirup hate maka hate anu bersih bakal kamodalan ku opat rupa ceuk bahasa Allah kami seneng kami resep karena opat ungkapan tina diri manusia hiji subhanallah dua alhamdulillah tilu Allahu Akbar opat la ilaha illallah tak opat Pak nu dipikaresep ku Allah teh subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar la ilaha il naon subhanallah maha suci Gusti Allah nah Allah mah jeung seneng karena bahasa subhanallah maha suci Gusti Allah apan jelema teh bakal boga pelajaran tina subhanallah maha suci Gusti Allah teh hate kotor bakal dibersihan sirik pidik moal aya istren panastren boal boga panasan teu kaupan cegukan punungan moal boga da aya lapad subhanallah ai urang subhanallah dibaca anger we aya sik-sik melik sulit ati mah teh nya bener Bu padahal makna subhanallah teh maha suci Gusti Allah artina hate kotor tong dikukut subhanallah maha suci Gusti Allah bersihan ieu reged hate batur gede milik alhamdulillah batur nyen gedong milu nganyang batur meuli mobil milu tumpak batur gede milik milu atoh inilah subhanallah kadang-kadang urang mah bibir mah subhanallah tapi hate mah rumetna dikukut wae naon benten sareng kadongdong luarna dialusan ayo eusina rumet beak ti karep talung kene hirup jadi kadu ngaran-ngaran kadu mah luarna pikasieun sabab cucukan bisa muka mah seungitna awun-awuna daripada ngomong lemes tapi kulit limus matak borok sararea lebih hade ngomong kasar tapi kain kasur tieta libra jelema sare bener ieu teh sok nu mangaruhan ka bapak da jelema lemes atuh nu mangaruhan ka ibu jelema lemes atuh teu sangkanya caroge salira aya naon emak tadi di pasar keur ngabonceng awewe lebih geulis batan maneh lemes tah bahasa teh ngan nyeri kana angen balik salaki rancatan geus dicekelan datang salaki jebrur kana siran ti mana ari sia naon ai maneh juk neungeul tatangga ngomong kieu tong sok gampang percaya karena omongan batur sanajan lemes bisi mawa virus limus borok sararea talung jelema kasar Pak jelema kasar tapi kain kasur eueuh kagorengan naon-naon ti mana bal ti tongoh bal disebut babal teu pasea naha kalasar warawuh mata hirup jelema lain kudu deket tapi kudu wawuh jejeng ya
lain kudu deket tapi kudu wawuh. Jelema deket santang tu wawuh, jelema wawuh geus pasti deket. Ari bapa jeung kuring jauh tapi wawuh pan mahan ieu sobat cenah. Sobat di mana? Tina YouTube cenah. Ieu teh bapa jeung kuring teh jauh tapi deket. Mana bukti deketna? Ieu kuring bisa ka dieu da deket. Mata sabenerna mah anu kudu ku urang dibangun teh kawawuhan. Ibu eta awak deket, sok ibu ti dieu indit ka Cikijing kana angkot diuk babarengan deket tapi teu wawuh. Ibu dahaga wani teu menta aqua kasih eta. Nah mah geuning moal pan deket da teu wawuh. Coba ibu ka anak nu di Jakarta. Nyai dek balik sakedeung deui Ramadan mah menta hampura. Ngan wayana pang transferkeun duit keur beas ayeuna teh geuning beas teh mahal nyai 400.000 sakarung dalah eta mah hayang ngadagor kana TV nyai da geuning pejabat teh ari beas dimahalkeun rakyat leutik titah ngadahar keong sawah ai beas dimahalkeun rakyat leutik titah ngadahar cau tilu atuh mah teh moal seubeuh-seubeuh nyai bejakeun ka para pejabat ceuk si mah eta hakana cenah kusia kitu ceuk si mah lain ceuk urang lain ceuk urang ceuk si emak cing kirim nyai 1 juta mah dek meuli beas we sakarung keur deungeun sangu we sesana. Ibu pan jauh jeung budak di Jakarta tapi nah ibu barang penta da judulna jauh tapi wawuh. Ayeuna jeung tatangga deket tapi teu wawuh wani teu barang penta tah eta nu kudu dihilangkeun teh. Sok meungpeung jeung tatangga deket bareng atuh sing nepi ka wawuh. Tamatak ieu pangajian teh ieu teh ngadeketkeun jelema wawuh, ngawawuhkeun jelema deket. Matak jeung kuringnya kudu wawuh. Mun engke aya kaprayogian deui, teu kudu indit ka ditu, telepon. Cep Ustad, naon mak? Ieu abdi Majalengka, hoyong ngundang Cep Ustad, ngan teu gaduh artos, keun bae da wawuh. Datang kira-kira moal kuring. Astagfirullahaladzim. Na ari ibu suudon. Pan ieu teh temana teh bersih hate. Ah kacau pengajian teh geus teu neurang. Jang Ustad. Naon cing teh mah emak ti Majalengka aya ngulem jang Ustad deuk ngawinkeun budak ngan emak teh rumasa teu boga duit. Datang moal ieu kuring. Si teu as hate we sugan mah. Mun teu percaya kana merak beungeut kieu. Na memangna urang teh beungeut duit. Ya Allah, apaan duduluran? Insya Allah datang hari ibu meni gitu. Da duit mah lain tujuan, Pak Kuwu demi Allah, kuring kigian lain deuk nangan duit, lain tujuan. Ngan ku sabab duit lain tujuan, ternyata duit mah nyamperkeun sorangan. Bandungan engke. Beres ceramah bakal aya nu ngudag. Nyamperkeun sorangan. Lamun teu nyamperkeun urang rek nungguan. Tempo mesti percaya juk numpuk itu benernya kan baik letik-letik ada duit kan asa eueuh aya asa eueuh nu ping-ping gitu tah lain duit tujuan kuring mah lain duduluran ngan jeung dulur mah gering kudu silih longok susah kudu silih talang bingung kudu silih tulung. Kan ieu teh salemuri teh meureun jeung dulur bener. Dadengekeun bisa aya nu gering longo. Bisa aya nu teu nyangu kirim. Bisa aya nu sangsara teang. Ta eta dulur. Ieu mah lain mikiran Jokowi we aneh. Jakarta di pikiran. Gurger pasea kamari ku politik asa kus nu garelo jelema teh. Nu pendukung Anies asa aing pang Anisna. Pendukung Prabowo asa aing pang Prabowona. Pendukung Ganyar asa aing pang Ganyarna. Kalau bah ditanya cing teh ibu tatanggaan atuing cenah da teu pernah panggih-panggih acan. Pan bodoh orang ngaranna. Bener? Asli tah. Padahal takdir Allah mah geus ditangtukeun, ternyata nu meunang teh Prabowo. 58% koma sekian. Heuh tarima we Pak. Dan nu alus mah politik ibu tah. Hade abdi mah jujur ka masyarakat mah politikna tarapasea. Mun nu di luhur geus sok parasea da sia teh mah gablek kepentingan. Ayar-ayar mah penting-penting amat heuh Bu. Nu penting mah RT, kuwu, tetangga eta we keur urang. Nya.
Da teu mungkin geuning beas eueuh Jokowi ngirim ka dieu henteu geuning. Sugan Prabowo datang ka dieu, ini beras eueuh. Malahan aya nu maot ge ulem ka itu Prabowo. Pak Presiden di sini ada yang meninggal, tolong dong pangtahlilankeun. Jawabanana sorry ye. Coba Pak Kuwu aya nu maot, oke gas. Matak jeung nu deukeut kudu alus. Lain asa aing pang Anisna, asa aing pang Prabowona, asa aing pang Ganjar Pranowona. Guguru elit politik teh rakyat leutik. Politik rakyat leutik mah simpel. Bu, nah milih Anies Baswedan, hayang jiga urang Jakarta bari cicing di Majalengka. Bu, nah mah kejeng milih Prabowo, karunya Asep 3 kali keok wae. Matak ieu teh loba teuing nu karunya jadi menang, Pak. Cing teh Bu, nah hayang Ganjar Pranowo koloteun jeung dewasa. Naon buktina? Huisan Asep. Jadi setiap nu huisan dewasa geus eta. Tempo rakyat geus beres pilihan adem, nyaman, jongjon, tapi elit politik nu luhur rame keneh, Pak. Tu narima heueuh nya. Padahal moal bisa dihalangan nalika Prabowo kudu jadi ceuk Allah mah. Moal bisa nepi ka mana-mana ge. Mata keukeuh we hirup mah sing akur jeung dulur, sing hade jeung tatangga. Mata bubar pengajian teh sok silih anyangan. Bisi pande dia mah cenah bapak-bapak teh usahana teh di luar cenah Pak. Sok silih anyangan. Ieu mah ya amit-amit Gusti. Jeung dulur dekot teu akur, deuk nepi ka iraha, deuk nepi ka paeh kikituan. Bahaya atuh. Lamun pabaeud-baeud nepi ka maot. Si eta musuhna titah tahlil teh kieu we ngabetem. Maka lapan subhana maha suci Allah. Subhana maha suci Allah teh hate kudu bersih lur jeung dulur akur jeung tatangga teu pernah pasea komo ka salaki. Cicing ya cicing. Ulah ka arah ringkah ya. Nah, apan Allah boga janji kami moal waka narima salatna zakatna saumna ibadah hajina lamun pamajikan goreng patut ka salakina. Wayahna ibu kudu kuat ceuli. Lamun teu kuat cek abdi mah hade ambaikan tangan. Pak Ustad bade uih mending kitu. Daripada kasigeung. Salatna ditolak, hajina ditolak, ibadahna ditolak, sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina. Matak ibu bubar ti dieu wayahna nya. Wangsul ibu ti dieu salaki nyampak. Sun tangan tuluy tangkep. Ayah. Kalaka seserian ijo. Cek salah kita kunaon mana balik pengajian jadi lebay gitu. Oh. Edek. Paling ngecek salah kieu ya mana mah keur sadar gitu. Siti Khadijah keur tunuh dititah ku Nabi ngadak-ngadak buringas. Siti Khadijah keur tunuh dititah Nabi ngadak-ngadak buringas. Pamajikan bapak keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh. Reka mana ieu nya sare atuh aya kieu mah jam 10. Lain pang niuhkeun kopi aduh tunuh deuk hees aku sorangan we. Ongko tunuh tapi hoak pas eta. Nah, ada istri Nabi mah lain kitu. Ya Khadijah tos tunuh nya wios lamun kami miwarang buringas harita keneh. Mangga ya Rasul. Teuing merek ieu teh. Lamun balik usaha sambut nalawang pantau ku ibu teh geuning bapak sumping rengkuh ieu teh rengkuh ka salaki teh lain dangah wae atuh rengkuh ka salaki teh saha nu rek ngahargaan salaki urang lamun lain pamajikan bener salaki sumping geuning bapak parantos sumping gek diuk dina bang barung cokot cai teu make gula bikeun suruput jiga amis sanajan teu make gula tapi nginumna katempo amis. Ternyata nu amis lain gulana, nu amis budi ibu kasalakina. Nepi ka nyuguhan pupuntenan, hapunten bapana leueuten teu ngangge gula-gula acan teu jiga batur. Rumasa urang mah jelema leutik, tapi wios bapana sing sehat, sing jag-jag, ngeunah panya kana hate namanya. Lain iman nu dibikeun cai enteh bari amis, tapi ibu jejemris, usaha leutik barang hakan hayang nu kieu wae.
diinum teh ku bapak teh bakal pahit tah. Ternyata nu pahit lain patrawalik, nu pahit teh eta budi pamajikan ka urang. Kuat peuheur anyir. Jeung pahit ongko jeung peuheur ongko. Kuat asa patrawalik. Beres di pasian cai cokot leungeun salaki suntangan. Cicing lain susurian heula. Suntangan. Ngeus suntangan bapana bilih teh acan ka jamban. Hayu ku emak dijajabkeun. Tak ieu cai jolang anu panas, tak ieu cai tiis, galokeun jadi cihaneut. Dekul salaki mandi, beres mandi, ibu teh jadi penjaga WC. Atos bapana, atos, tak ieu sarungna, ieu kamejana, ieu kopeana. Bawa kana sajadah, kebutkeun ku ibu bisa aya kotor. Mangga bapana tepan heula, beres salat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ibu nguliweuh ka hareup. Dek naon, dek nyuuh kanu salaki. Bapana hapunten jisim abdi, capek lungse ripuh tunuh geuning bapak teh melaan abdi. Hapunten jisim abdi sabudaya ning kalepatan. Pak, boga duit sabaraha moal burung dibikeun kabeh. Asal kitu we. Ngan ieu ceramah teh jero teuing, Paku. Da ditempo teh kiceup ibu-ibu, eueuh nu kitu. Eueuh. Nu aya ge salaki datang teh nagog dina janela kieu. Geuning geus balik. Menang duit teh cek salaki teh boro-boro make mantong geus we cicing di ditu ngarepot-repot di dieu oge ukur HS mah deuk naon kitu di dieu rungkadna lalaki Pak. Tapi ibu oge siap perilaku kitu ka salaki tapi pan ka salaki nu kumaha heula. Tah ayeuna bapak beli teu kuat mangga Pak. Salaki nu kumaha heula ibu deuk kitu teh salaki anu ngarti kana pangabutuh pamajikan. Mah gera nyangu yeuh beasna. Mah gera masak tah pasakeunana. Mah gera ibak yeuh sabun seungitna. Mah di parfum tah parfumna. Ulah nepi ka lipstik geus dicokelan ku bilik atuh mang. Nah ustad apal ditempo ya pias kieu ning atuh. Ai sare hayang jeung nu seungit, ai pamajikan mani ku sabun ganu. Paingan di gegepan teh asa es jeung doma Garut atuh. Salah saha eta? Salah urang sebagai lalaki. Heeh nya. Tapi ibu oge deui. Lamun dibere duit ku salaki teh dangdan oge keur. Cicing geura tarobat kayaknya. Dibere duit ku salaki dangdan ge keur ieu mah geura deuk ka uleman mani sajam setengah dak rek lalaju artis nepi ka mani parfum geus di parfum dia parfum deui da hayang seungit wae eta awakna nepi ka uleman mah jiga ratu palebah di imah aduh samping kebahat bari molongo di angge kaluhur baju kaos warna-warni geuning kancingna teh jiga parete cobloseun buuk di talian ku kabel kucer rajeun masak alah geus ampun ya pokona teu si beungeut heula ngeclak teuing naon nu nyerag-rag dinya kocekeun ka salaki moal ngeunah ta salaki teu daharna ge eueuh hargana ku ai kaluar jiga ratu ai di imah jiga babu komo paloba di kamar jiga hantu eta ku sagala dipakena banget pakai pupur warna hideung panon make bonteng bibir make tomat kuat asa es jeung jus atuh dah sing balen mata lapan subhana teh berat Pak sebenarnya nu ngaran bersih hati teh hese dua alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Gusti sok sing jero alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Gusti Allah. Heuh kudu di aku mun sagala puji kagungan Allah urang mah eueuh pujieun eueuh sanjungeun eueuh pujaeun kuring ieu nana gerhana tong disanjung tong dipuja komo lamun dipuji bisi ibu katipu mun ibu ka kuring nyebut jujur lain kuring anu jujur tapi ibu teu apal bohongna. Lamun kuring disebut alus, kuring moal ngaku alus, sebenarnya ibu teu apal gorengna. Lamun kuring dianggap hade, lain kuring nu hade, tapi ibu teu apal ka teu ecreganana.
Saha nu leuwih apal kana kagorengan kuring diri kuring, nu leuwih apal kana kagorengan ibu diri ibu. Matak urang tong silih cokelan kana kagorengan da urang ge pada nyaho kana kagorengan masih leres sebuh. Tuh tong sok nyokelan kasalahan batur da urang ge boga salah jiga batur. Tuh heuh bener tuh teh nyaan nya. Salaki ke pemajikan kudu silih tutupan aib. Mun pemajikan buat baeud tong ditanya, Pak, mun pemajikan keur baeud teh. Da pemajikan baeud ditanya masa boga cukang keur ngajawab. Kunaon mah baeud? Jawabanana ku sia. Matak lamun bapak ieu pemajikan baeud tong ditanya, anggur tanya awak urang. Aya naon na awak urang nepi ka pemajikan baeud ka urang? Toong padaringan kosong beasna. Budak mijah, tagihan loba. Listrik nit-nitan, kompor teu hurung. Dengeuna eueuh treng aya tukang baso ibu nempo di lawang panto oh hayangeun jajan bapak kudu mikir cokot duit 2 juta ibu keur baeud ditoyang mah aya ya 2 juta kanggo mama eta keur baeud dibere duit juga langsung lain tak tadi nyaho abdi gitu ieu teh solusi Pak bener Bu maka jelema nu boga alhamdulillah mun urang dipuji batur lain nanya kunaon batur muji urang tapi bakal nanya ah can pantes urang dipuji batur kuring disebut al-mukarram pan al-mukarram itu yang mulia apa ku mulia apa lebah mana ya kuring salat subuh di rumah saya suka berangan di dia datang al-mukarram bapak ustad nono gerhana anjir kuat wirang disebut al-mukarram nah rumah sa pedit keneh teu balik keneh bodoh keneh bahkan jelema nu alus teh luhur ku ilmuna tapi dirina mah ngarasa bodoh tah ieu teh urang teh hamburannya bararodo urang nyaho dalil tahajud tapi teu manggawe tahajud nyaho dalil sedekah tapi kumed nyaho kasalaki kudu alus geuning eta sok jijemris heuh bodoh urang teh matak ibu lamun isuk disebut bodoh ku batur tong amek ya pengajian mineng tapi bodoh tinggal kieu maneh apal teh kitu isuk naon nu kajadian ka maneh henteu cas geuning sarua boloho manusia mah ragrag kana darajat kabodohan bodoh Pak urang sadaya puji kagungan Allah jadi urang mah teu boga hak disanjung dipuja-puja matak bapak ka kuring teu kudu muji da kuring mah teu butuh Pak Ustad dana kasep tiba heula eta tiba heula lamun nya ge kasep meureun geus payu kasep kena pun lanceuk geus boga anak opat monya nu kasep kieu hese tuh nya tuh aya cep ustad neangan nu kumaha tah berat di dieu ge eueuh level jodoh abdi mah hese lain nu tiu ngaguyupuk lain nu pinter maca sholawat lain nu sok ka masjid lain nu sok salat lain nu sok pangaosan lain teu level anjir boga pamajikan kitu teu level bisi budak parawan ka dieu atawa saha wae make tiu ngaguyupuk hayang kataksir ku urang moal da abdi mah lain neangan nu tiu ngaguyupuk bisi di dieu aya budak parawan nu pinter maca sholawat lain level abdi bisi di dieu aya budak parawan nu mineng ka masjid lain level abdi ka masjid mah kumaha abdi salakina abdi osok ka masjid pamajikan ditungtun bakal milu tiung kumaha abdi meuli pamajikan bakal make sholawat kumaha abdi maca pamajikan bakal nurutan tapi hiji pamajikan nu lain kumaha lalaki bab duit maka pangneangankeun ku ibu pamajikan abdi nu teu beuki duit cing aya teu ngacung di dieu nini mantong ngacung aduh deuk ngacung oge abdi hoream nu teu beuki duit Pak deuk neangan teh tuh kukulunu ya moal aya lain doma mah narida ustad kudu nikah jeung doma asli tah matak hese aya neangan level anu teu beuki duit mah rada bangga di tempat-tempat teh ieu oh kiceup kieu mah tuh kiceup kerep kieu karena duitna teh hejo atuh tapi pan urusan duit mah kieu hukum duit mah kuring nyekelan duit 1 juta 100.000 10.000 1.000 ibu hayang nu mana nu baleg ieu boga duit 1 juta 100.000 10.000 1.000 kira-kira ibu hayang nu mana 1 juta berarti ibu alus matematikana jalan apal duit gede lamun isuk jeung geuning geto
aya jaya jelema ka dieu musafir kira-kira tina 1 juta 100.000 10.000 1.000 deuk mere nu sabaraha tah paingan urang teu dibere rezeki gede da urang mah mere ka Allah hayang nu leutik kahartinya paingan urang teu dibere ku Allah rezeki nu gede da eta barang berena hayang nu leutik coba atuh tebus ka Allah teh ku mere anu gede maka Allah bakal ngaluarkeun ge nu gede ai mere nu leutik mah nya Allah ge bisaeun mere nu leutik hartos Bu hirup jelema teh ieu ku bahasa alhamdulillah teh ternyata kaituna teh bakal euyeup bakal jongjon bakal ngahiji jeung dulur bakal akur jeung tetangga bakal moal pasea naha sadaya puji kagungan Allah nayeun urang mah eueuh pujian sok atuh bangun duduluran ibarat bapa kuwu boga rokok abdi boga korek tah pun lanceuk boga pangenyot Pak kuwu nu boga rokok abdi boga korek pun lanceuk boga pangenyot cing kira-kira cek nu boga korek moal dikaluarkeun urang cek Pak kuwu urang ge sarua rokok da digugulung nepi ka 2 tahun teu udud-udud Pak ngariung atuh tiluan cek abdi Pak kuwu ieu korekna cek Pak kuwu tah euy rokona nu pangheulana ngenyot mah nu ngan saukur boga pangenyotna Pak kunaon eta alhamdulillah teh sadaya puji kagungan Allah teh dibawa kana Allah nilai persatuan dan kakara dirinya alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti urang tong hayang disanjung tong hayang dipuja tong hayang dipuji da puji mah milikna Gusti lain ieu mah nepi ka karek pangaosan sakieu ge yai ku nepak dadana ti marana ibu ngaleut ngaos serak saeutik ditanya ku batur kunaon serak ngaos sholawat sareng maca Quran sawowengi terus gue harus bilang wow gitu boga kongkorong diedeng-edeng ieu teh 50 gram paingan jika nu berat rada dongkok saeutik geuning make pingol ti dieu nepi ka dieu nyamper pangajian digibrig-gibrig hayu ngaos ieu teh geus leungit tina alhamdulillah naha pan alhamdulillah segala puji kagungan Allah lamun urang sifat hayang dipuji berarti geus ngarebut kaagunganana Gusti Allah ibu mah hinaeun ledekeun cacieun makieun kuring ge sarua hinaeun ledekeun cacieun makieun ieu kuring teh matak satiap kuring aya nu ngahina aya nu ngaledek moal nyeri hate moal naha da kuring sadar lain pujieun eueuh pujieun saeutik-eutik acan matak di dieu tah Allah senengna ka jelema anu alhamdulillah nyerenkeun puji milik anjeunna urang mah teu boga walakaya teu boga hak pikeun disanjung jeung dipuja-puja barang bere ka fakir miskin toong Umar bin Khattab jam 10 peuting Umar bin Khattab barang bere na teh pan urang mah barang bere ka fakir miskin ini 12 beurang beri keur ereng-erengan aya nu nanya teh atoh kamarana santunan kuat amurakut capek eta tos santunan riweuh Umar bin Khattab mah barang bere ge jam 10 peuting ngarah eueuh nu nanya ngari urang barang bere kuat bari hareupeun loba batur timpa dipoto geuning jeung nu miskinna nyieun status Facebook alhamdulillah parantos santunan duit lapur amal lain tuh. Berarti alhamdulillah geus leungit. 3 Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung. Lamun bener ku urang diaku Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung, kasombongan tong dikuku. Naon urang disombongkeun? Gedong sigrong tungtung hirup nyereng kedong. Mobil mewah nu nganterkeun mah ukur pasaran. Baju warna-warni teu tungtung hirup mah boeh warna bodas. Dalah-dalah pamajikan gelis bapak maot teu milu nepi ka jero ukur inghak-inghakan di luhur bapana geuning ngantunkeun ari abdi bade jeung saha ngiring we bapana eta bahasa ngiring wadul wungkul teh da kanyataan mah ku lebe geus sok jejak jeung deuk milu mah kitu kitu gebrus ka jero moal teu ngagajeleng deui Pak cing teh lain rek ngiring nepi ka alam akhirat ai ustad cenah kos nu rada gelo tungguan geus natus 100 poe sabulan 2 bulan 3 bulan edeh eta nu hayang ngiring ke alam akhirat perek ketetet beger datang deui beger parawan jeung rana hampura parawan masieun ku curug nyai awas lamun bobogohan dinu poek eureun harita keneh bab si eta mah aduh jiga angkot eueuh penumpang aduh gabrut lamun dicarek teh teu meunang teh beger teh ya panatik teuing kumaha urang we
cing teh baheula pan hayang milu nepi ka alam akhirat ganeng sia ustad nyarekan ka urang mataknya ahna pamajikan kasalaki hanya keur aya geus eueuh mah Pak lah matak ngabejaan ya ka bapak-bapaknya lamun Yusuf 40 entong beger jeung budak ngora 40 beger jeung nu 20 bahaya teh 40 naik ke 80 nu 20 naik kana 40 gedong geus boga sawah geus boga mobil geus aya maot urang nu cicing teh maru di jero teh tah nya matak Allahu Akbar teh eueuh nu kudu disombongkeun bapak oge geuning baheula keur ngora eta teu bisa nolak urusan kolot baheula mah keur ngora geuning adeuh ngadar sukro drok matak resep nu ngadenge keur ngora geus kolot mah ngadar sukro huntu unger hiji-hiji ngadar sukro ngadon mengbal di jero kadang-kadang mah huntu unger geuning huntu kateleg sukro kaluar deui eueuh nu kudu disombongkeun tatina Allahu Akbar teh Allahu Akbar Allah nu Maha Agung buuk hideung jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong kaca petang jadi balelol matak sing sadar yen manusia aya nu ngurusna manusia aya nu ngaturna maka urang tong sok milu ngatur saenggeus Allah ngaturna sim kuring ge cicing di Logawa pun lanceuk pernah ka ditu Cimaung kaluhur gunung tiis di dieu mah rada panas matak ngelekem meuli sate 20 tusuk kudu boga duit 70.000 padahal satu tusukna ukur 2.000 perak Pak tapi nah kudu 70 ongkosna mahal tapi Allah maha adil demi Allah maha adil di ditu melak kadu teu jadi Pak nu jadi teu ukur dauna melak ramutan teu jadi ukur loba teh dauna di ditu barang melak pisitan teu jadi melak peuteuy teu jadi kalah ka dauna we tapi Allah maha adil kuring unggal peuting ceramah wae sate teh mawa tadina dus teh teu kudu dibeuli gratis di ditu teu jadi peuteuy ayeuna ge meureun kuring ka Majalengka pan cenah usumna piraku eueuh peuteuy atuh kuring oge leos ka Majalengka ternyata keur usum kadu Pak gigireun peuteuy teh sok aya kadu ternyata Allah teh maha adil matak nu ngaran hirup mengeus tarimakeun keadilan Allah sabab urang mah manusia nu teu bisa walakaya Allahu Akbar Allah nu Maha Agung aku yen kasombongan tong dikukut terakhir la ilaha illallah la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah la ilaha illallah teu aya nu ngabeungharkeun angin Allah la ilaha illallah teu aya nu ngajadikeun angin Allah la ilaha illallah teu aya nu minterkeun angin Allah la ilaha illallah teu aya nu mampu ngadayekeun angin Allah maka jalma nu boga la ilaha illallah moal ngarasa pinter moal ngarasa bisa moal ngarasa alus moal ngarasa daek moal ngarasa beunghar sagala rupana ge ketentuan Gusti urang daek didaekeun urang pinter dipinterkeun urang alus dialuskeun urang bisa ge dibisakeun matak nu ngaran hakikat hirup tawado hirup tembongkeun hakikatna urang beunghar teh kudu leuwih tawado lain ulah asa aing pang beungharna dan nu ngaran hirup mah disebut beunghar teh lantaran aya nu miskin maka hirup lamun hayang disebut beunghar ngareneng jeung jelema miskin mun ibu hayang geulis ngareneng jeung jelema nu goreng lamun kuring hayang jangkung ngareneng jeung jelema nu penek da jelema meuli sapatu teh keur ngahargaan suku meuli sapatu loba ai suku potong narek dipakena irung ibu meuli anting teh keur ngahargaan ceuli ari anting meuli 2 ari ceulina sumpung ibu meuli gelang teh keur ngahargaan leungeun gelang loba aya leungeunna bukekeng gede teu asup-asup narek dipake dina irung matak hakikat hirup jelema mah kitu keneh la ilaha illallah tong boga rasa hirup jelema daek didaekeun jelema bisa dibisakeun jelema beunghar ge dibeungharkeun maka jelema beunghar tong asa aing pang beungharna jelema daek asa ulah asa aing pang daekna jelema alus ge ulah asa aing pang alusna ilahilastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi pahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzanbil adimi terus
illa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Gopar ya Qahar ya Wahab ya Rojak ya Patah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Rafi ya Mu'id ya Mudil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah paparin ka abdi-abdi sadaya kasalamatan dunia kasalamatan akhirat. Salametkeun ucapan abdi tina ngewa jeung ijid kanulian. Salametkeun sosa abdi bisa teu mampu tawado. Salametkeun lengkah abdi ya Allah lengkah anu salah. Salametkeun hate abdi hate anu pinuh ku kakeheul jeung karujit ka sasama hirup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah paparin kasalamatan dunia miwa akhiratna. Bagjakeun abdi hirup dunia bagjakeun hirup abdi di akhiratna. Oncoran abdi di alam dunia oncoran abdi di akhiratna. Legakeun abdi di dunia legakeun di alam akhiratna. Rabbana zalamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah abdi sadar jeung rumasa loba dolim diri abdi ka abdi-abdi sadaya. Nalika anjeun miwarang ka abdi-abdi sok ngaluli-luli ngaengke-engke. Nalika dipiwarang jakat abdi sok rada hese ngaluarkeun jakat. Nalika diparentah ku ilahi abdi sok rada hese diparentah ku ilahi. Saha sebenarnya diri abdi ya Allah ya Rahman ya Rahim lamun lain anjeun maha panghampura cantang tu abdi menang panghampura maka abdi sadaya bakal minta panghampura lantaran anjeun maha panghampura. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah paparin panghampura ka ibu rama abdi-abdi sadaya. Lamun ma aranjeunana parantos ngantunkeun tilawat di alam dunya legakeun alam kuburna tampi iman Islamna tempatkeun di tempat nupang mulia pang sae-saena. Baheula abdi keur alit aranjeunana mikanyaah ka jisim abdi mugia abdi ayeuna tos ageng sing tiasa mikanyaah ka ibu jeung rama abdi. Abdi hayang sumujud hayeureupun inung bapa abdi hayang nangkep inung bapa abdi hayang mencetan inung bapa abdi hayang ngaragap inung bapa abdi hayang barang bere ka inung bapa. Rizkian abdi ya Allah keur nyugemakeun inung bapa. Milikan abdi ya Allah pikeun nyugemakeun inung bapa. Sarta ya Allah sehatkeun aranjeunanana panjangkeun yuswa-suswana barokahkeun kahirupanana. Lamun mah di antara urang aya ibu ramana tos ngantunkeun muga-muga Allah nempatkeun di tempat nupang sae-saena kalayan dipaparin rahmat jeung pitulungna bagjakeun aranjeunanana kahirupan di alam akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim aranjeunanana mikanyaah jisim abdi abdi oge mampukeun mikanyaah ka aranjeunanana. Indung hiji budak 5 nu 5 kapiara ku indung hiji muga-muga ya Allah barurang kali anu 5 sing mampu miara indung nu hiji. Balikeun ya Allah kanyaahna leehkeun hatena lempengkeun dirina muga-muga anjeun maparin rahmat jeung pitulungna ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbul izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu di dieu aya murang kali yatim teu? Mana? Ka dieu dek. Mana no yatim atau yatim piatu sok? Saha we? Aya teu dek? Ibu yatim hoream. Monya yatim geus kolot. Mana sini dek? Sini dek. Sabaraha urang? Mung saurang. Oh. Sini dek. Oh, ya mau kudu dikaresekan. Mung saurang sini. Sabaraha urang? Nya sok ka dieu. Oh, ada sini dek. Aya 5 sok ka dieu. Mana deui? Mung 2. Mung 2an. Sok sini. Dede. Mana deui? Anu hadir di dieu.
Sok sini. Ya 1 2 3. Mung opatan. Olah suur keneh itu. Suur keneh. Dede ayeuna sareng saha? Sareng mak teh Nini. Oh, ayeuna tos teh aya saha? Mama, ade Dede. Sareng saha ayeuna? Sareng mama, bapak nu tos teh aya. Oh gitu. Ade Dede. Sareng mama, ya. Sareng bapak, ya. Sok ke dieu, Pak. 5an? Kula? Seueur? 5an ya? Iya. Wah, ya mau kudu ngitung duit mah bingung. 3 4 5 7 8 3 4 5 8 10 ya di ya we 5an 70 80 100 berarti 100 tuh. Atos pas 100 ewan. Oh langkung nih. 1 2 3 4 5. Oh iya deh. 1 2 kadinya we da lieur apanya. Oh. Pak Kuwu. Pangmasihkeun Pak Kuwu. Sok Ibu tepuk tangan Ibu. Alhamdulillah teu nomokan. Mangga Pak Kuwu pasihkeun ka murang kali. 1 2 3 4-nya. 4 5-nya. Ya, aya, Pak. Bulat? Angkersen, Jibreg. Oh Jibrug. Hujanan atuh dar hareeng. Wah. Sok Pak, da atos deui ieu. Atos. Sok Dede. Salimnya ka Pak Kuwu nya. Tah, Ibu ladang panggajian teh ieu sebenarna mah da. Nya. Sakola teh. Sakola. Di mana sekolah? MI. Oh, syukur. 1. Sini Dek, salam ke dia Dek. Sini salam ke dia. Tuh nuhun nya, sok salim ka sadayana. Amin. Sini Dek. Sok salam ka sadayana kade. Kade gebis. Sini. Nuhun nya. Awas gebis. Nuhun. Iya, sini Dek. Amin. Yuk salim. Ibu tisim kuring sakit nu kapihatur, mudah-mudahan Ibu sararehat pun lanceuk sing sehat, bapak-bapak sing pararek milik, sing dareukeut rezeki anggang balai jauh cocobi.
Sakitu nu kopi hatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun waninggalih nu dipamrih hampur anu kateda billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.